khawatir ningali salaki menekat pinuh ku kesang jeung kulutak ulah ayeuna dipoyok ku ece teh gawat ece teh tuluy udaran bajuna tuluy susutan kesangna dihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara akang bade ngaleut heula akang bade tuang heula akang bade ka kamar heula akang bade ka jamban heula osok tara mata awas Pak Haji Wawan ulah lali ibadah siang jeung tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali ilmu TikTok arapal ilmu tajwid gagal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin rarepe Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Al-ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana tekenging aya nu teu nyoara kaluarkeun suaranya sama-sama bacakan kalimah thayyibah la ilaha. Kenapa saya mengawali dengan bacaan kalimah thayyibah? Sabab ia jamaah di Sukajadi nu ayeuna keur ngaji benten-benten bahkan rupi-rupi. Tiung ibu pun teu sarua seueurna mah rupa-rupa baju bapak ge meni rupi-rupi. Ngan titip ti abdi ece sareng akang uih ngaos ayeuna ti Sukajadi dina ieu wengi datang ka bumi ulah tepikeun ka boga panyakit paru-paru. Bisi ibu kabita ningali baju batur nu rupa-rupa jeung tiung batur nu rupi-rupi. Yu ayeuna mah urang sarupikeun hate tujuan sing sararua akidah pancekeun iman kuatkeun silakan tampilan boleh beda silakan baju boleh tidak sama organisasi boleh beda bade NU bade Muhammadiyah bade Persis sepanjang akidahnya sama la ilaha illallah itu adalah saudara kita. Akang angkat di bumi ka dieu mun teh mah ku Allah dicabut nyawa pisah jeung raga nyawa bapa ece ayeuna nuju keur ngaji dicabut nyawa ku malaikat Israil nu nyabutna moal hanyaka dan tidak akan menyesal ketika orang dicabut nyawa na keur maca kalimah la ilaha illallah maka ibu jeung bapak maut husnul khotimah. Tong waka amin da sakaratna ge acan. Insya anak muda yang sebelah sana pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semua nu keur ngararaos di dieu ieu teh calon ahli kubur wungkul. Nu kolot bakal sok atuh nyora nu kolot maot. Sok Kang nyora Kang, teu nyora burut sia Kang. Nu kolot maot, nu ngora oge milu ngagotong banyak milu maut atuh rek saha nu ngagotong makana awas Kang uih muharaman sing kuat iman pedah cek beja di Sukajadi mah loba jurang-jurang kemaksiatan jijikana jurig bahkan lalaki di Sukajadi mah cenah ibu loba beja sok loba papangi jeung ranjau kehidupan.
Jijik karana aya di dia nu keur ngaos rana aya titip ka bapak kepala desa karena paku itu adalah pupuh lemur papayung masyarakat. Setiap bulan Muharraman awas di dia seueur yatim piatu seueur janda tua. PR untuk tahun depan untuk bapak kepala desa dina tiap bulan Muharram entong udunan khusus ke paku santuni yatim piatu paku santuni janda tua kawini. Nyawios atau paku wios akang randa ge nu penting mah ngeureuh ibadah ngeureuh ngaji di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku puguh matak jadi rana ge bau datang boro-boro ibu pakuwu oge sami ibu dijieuna mah tinu barokah ya pakuwu ya jemaah warga Paku Aredan kieu kakuwu nyebut bau jigana eta dendam kakuwu teu kabere BLT nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makana ad-dunya ma'alun lil balwa. Dunia teh ibu tempat diuji, tempat dicoba, lain tempat bahagia. Mata ulah aneh lamun urang ayeuna dalam kehidupan banyak uji. Sing tarik, sing kompak banyak coba. Kang geura ulah kala olhok jiga nu bogoh geura nyora. Jeung da ningali paku ge meuli teu ngicep-ngicep atuh da. Kita hidup di alam dunia tidak lepas dari uji, dari coba, rinta, matak sing kuat akidahna samakan la ilaha, sing tarik la ilaha. Bahagia kang ninggalkeun dunia nyawa dicabut ku Allah dipisahkeun jeung raga nuju maca kalimah la ilaha illallah. Maut mah mangga bade saha wae heula bade paku ti payun mangga abdi mah engke paneuri atawa sabalikna abdi nu ti pengker MC nu ti payun. Tapi ke heula ece Bapak Majelis Ulama Desa Kang Haji ulama umaro kiai di dieu utamina pewaris nabi pewaris ambia ulama kiai ulah waka ngarantunkeun alam dunia. Sabab urang butuh ku kiai butuh ku ulama pakuna bumi pakuna dunia pakuna suka jadi teh kiai. Nabi tos teu aya saha nu diwariskeun ku nabi Allah ulama warasatul anbiya ulama teh pewaris para nabi sing kompak pewaris para nabi. RT maot ti payun mah teu hariwang. Sok asli lah ibu Pak RT maot Kang Haji sebagai MUI desa siap menggantikan jadi RT. RW maot duluan mangga Pak RW. Kang Haji ge siap ngagantian jadi Pak RW sekalipun tukang son maot ti heula. Kang Haji siap mamangul salon. Tapi upami Kang Haji ngantunkeun ti payun selaku Majelis Ulama Desa, apakah RT mampu menggantikan? Moal. RW mampu ngagantian? Moal. Tukang son mampu? Moal. Matak lamun bisa manawar ka Allah nu mau teh wios tukang son we heula. Karunya gara Kang tukang son mah jaba cicing di tukang. Ti mimiti nu nga-MC-an dugikeun ka nu sambutan nu tawassulan nu qori nu maca Al-Qur'an satupun tidak ada yang mendoakan tukang son. Padahal tukang son ti agam jasana sanajan kurang ngeunaheun. Tapi kabantu suara abdi terima kasih mang tukang son ku abdi rek didoakeun aminan ku jemaah mudah-mudahan tukang son ka surga bareng jeung salon-salona. Yuk sararea baca la ilaha lain kitu nadana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tekanya hoan geuning aya cai. Menikat 4 rupi
aya aqua, aya cai susu, aya kopi. Ngan hapunten Bapak Kades di mana-mana ge Yakul mah sapak teh 5 lain 2. Iya urut ka mana 3 deui. Ka mana ya 3 deui? Ngerakeun ari panggung badang aya Yakul 2. Piraku dana desa teu kabeuli Yakul sapak. Yuah sarerea mang tribelna angkat deui mang sing rada tarik tribelna yami hampang bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasul. Ibu-ibu wungkul la semuanya. Ibu-ibu bersuara, keluarkan suaranya. Muhammadur Rasulullah. Jangan bersuara ibu-ibu nak, bapak-bapak. Beki Allah juga kersakarat. Muhammad sing ditarampi iman Islamna. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya sholli. No hoyong syafaat semangat bacakeun sholawat ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil. No hoyong ku Allah dipasian rahmat baca sholawat. Satu kali baca sholawat Allah memberikan 10 rahmat. Aminan kusadaya panitia sareng jamaah ngamina naon dan can doa nage. Mugi ku Allah ditambih barokah. Doa namugi diijabah, ibadahna istiqomah. Ibu-ibu wungkul ya Rabbi bil singkat canak mulia kumuliana bulan Muharram. Dina ieu wengi sasi Muharram dilebatan ku sholawat ka Kangjeng Nabi. Ieu sadaya jamaah doa namugi diijabah. Sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Pameget ya Rabbi ajib. Sudah mulai bangkit dari alam barjahnya. Mamadha ayo nama entong amin tapi turutan tungtungna kalimat abdi nu dibacakeun ku abdi mun keur ngaji kudu jempe bantuan ulah bari nyoo wae
komo bari ngadon tibra awas digonol kelong. Nah, di ditu aya nu bari sarare. Ibu bisi tunuh da teu katingali ku abdi sok we ngagoler. Bari sare teu nanaon, da ngaji mah paling betah barisa sarengan. Manya ngaji bari sare. Akang getong maksakeun akangnya sok bisi tunuh entong ditahan-tahan peureum. Da ku abdi ge dimaklum, bapak keur ngaji nundutan wajar, ibu nuju ngaos ngalengut wajar, ngan lamun abdi di panggung keur ceramah payunan ibu jeung bapak nundutan ngalengut eta mah lain wajar tapi kurang sare. Paku rek kumaha ieu jemaah teu areling kieu. Nyebut kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Ngan untungna abdi mah ibu dasok di papatahan ku sepuh. Yeuh cenah hirup teh mun dipoyok ku batur ulah sok nyeri hate, syukuri nikmati kudu seuri. Matak abdi mah ayeuna ku ibu disebut kurang ajar, aseuri we da teu rugi. Ibu nyebut kurang ajar anger abdi mah wangsul ku pakuwu bakal dibarokahan. Nyanyahoanan dibayar deui. Cicing eta mah urusan pakuwu. Dibayar we syukur henteu we piraku. Muhun ngan abdi mah rada sangsi atuh da boro-boro ku dibayar yakul ge 2 ece. Teu nama-nama. Ya pakuwu sakedap deui pakuwu teh janten kuwu teh. Ti ayeuna seueurkeun sodako. Piraku yakul moal namahan rek anger wae kieu. Tuh geuning keur harewosan nuju badami pa ilik-ilik jeung bukuwu. Lanjut ya ibu lanjut. Hok ibu hirup loba nyeri hat. Hok bantuan teh na wungkul. Hirup loba nyeri komo lamun teu kabagi BL. Oh, tarikan. Mumpung aya pakuna nu disalahkeun mah Pak RT. Aya Pak RT. Di mana calikna Pak RT? Ya, kela ieu Pak RT na jalmi sanes. Yo Pak RT teh ulah sok era tatalete kudu rancage dek nyontohan gawe komo dina hade keur ngaji ayeuna kudu kaciri ku jalmi. Dan utara kaciri ku jalmi mah jurig. Milu jurig ge ngaji ngan teu kaciri. Jadi lamun RT ngajina tidak menampakkan diri teu kaciri berarti RT teh nyumput. Pakuwu. Tadi pakuwu disebut baut. Ayeuna RT na disebut jurig. Abdi disebut kurang ajar. Cek abdi gaya mah warga Aredan pakuwu. Paur abdi mah disanghareupan kuno Aredan. Sieun balik ka bawah GR cak. Ya pakuwu tuh nu marake tiung hejo nu nyebut gelo. Sok tah saha tah pakuwu tah baju hideung tiung hejo. Nupang tarikna ka abdi nyebut gelo. Pokona mah punten saha wae nu linmas di dia jadi linmas jeung ayeuna RT tarewak tah. Nu nyebut gelo kudu dicekel Kang. Atuh dicekek mah pae hari akang. Ya sing bener. Coba eta teh bojo akang mah dicekek. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hak uyan deui hirup loba nyeri. Komo lamun teu kabagi BL. Nu disalahkeun mah Pak R. Majar Pak RT goreng hat. Salawe 20. So kompak Kang. Akang kitu wae Kang. Hirup teh meuni eueuh kahayang akang. Salawe 20. Aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja
Ya Rabbi bil. Semangat sholawatna. Wa ghafir lana ma madha. Dina hawu mangih kacang polong. Meuli padi ti Ciawi tali. Bapakku meuni teu eureun melong. Ningali abdi mirip Nikita. Asik. Hei, ibu jangan tepuk tangan. Saya tidak mau merepotkan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran ti kuwu? Teu butuh ku tepuk tangan. Butuh ge pembuktian. Ulah dikeprokan da lain japati abdi teh ece. Ya Rabbi bil mus maqasidana ma madha. Barokah maca sholawat ka Nabi desa Sukajadi sing makin ayeuna kaya. Sabab ayeuna desa Sukajadi teh keur miskin. Padahal mah deukeut ka Alfamart anger we 2. Lanjut. Hos atari kolot bojong kaso. Tuh ka dieu cenah Kang. Iya Pak Haji saya namina ieu. Hah? Pak Haji Wawan bari nepakan saku. Ka dieu cenah. Cenah rek ngodok nih tah meuli Yakul. Tari kolot bojong kaso. Ka pasar mawa rancatan. Beki kolot ulah beki ngaco. Embung solat. Awas, tos salat Isya. Aya nu acan tuh. Ya Bu abdi mualami pangaosan. Karunya nu encan salat Isya bisi abdi katempuhan. Ibu balik ngaji tengah wengi da mun lila teuing can ceramah teh. Datang ka bumi teh geus teu kuat tuluy tibra. Reku maha ternyata di tengah-tengah bobo ibu datanglah malaikat bertanya, man rabuka? Cek ibu teh iyo merenu disebut maut. Mangkaning can salat Isya. Tadi temalanku aja udah balas sieun. Malaikat nanya deh, man rabuka? Kebog teh ibu pas breh teh bonta. Rawas si horeng lain malaikat ternyata salaki luhur nanya. Dasar kabawa ngimpi. Salah kukupingan ibu man rebuka ternyata salakina mah rok buka. Mah rok buka. Ibu, Bu, mata awas Pak Haji Wawan, ulah lali. Ibadah siang jeng tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali. Ya Rabbi bil mus kompak wa ghafir ma madha karomi salawe 20 ribu cenah. Gusti teuing kalawe tiung hejo. Salawe 20 ribu. Salawe 20. Angeun kacangna pariuk awewe zaman. Tarang mencrang punuk hawuk. Ulah teuing jadi usil ece ku ayeuna Sundana. Yang penting sholawatna. Margi urang dina ieu wengi berkah sasi Muharram nu dimulyakeun ku Gusti. Urang maca sholawat ka Nabi, da urang teh umat Kangjeng. Sing kompak urang umat Kangjeng. Sok sanajan urang lain cicing di negara Arab Sau. Da urang mah geus puguh di kecamatan sadananya Desa Suka. Ngan ieu dunia teh ciptaan Allah Subhanahu
Urang aya di negara Republik Indonesia, agama Indonesia sudah matak ibu jeung bapak titip jaga raksa 17 rokaat. Lain 17, astagfirullahaladzim, 17 Agustus. Itu reling 17 Agustus. Kumaha kali paku urusi warga. Yo ayeuna teh bulan Juli keneh. Jeung jijikana 17 Agustusan. Itu 17 Agustus bukan kewajiban, tapi kudu diperingati. Kadang maloban henteu memperingati ge. Tapi kewajiban 17 rakaat. Janganlah engkau tinggalkan. Lohor sabaraha rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Mun ayeuna akang bisa ngahijrahkeun diri nu tadina sok aya di bumi nonton TV dina ieu wengi mah urang teh ngaji. Tah ayeuna akang tas ngaji hijrahkeun diri berkah muharaman urang sing daek salat babarengan 17 rakaat lako. Salat salaki mah ibu berjamaah di mas. Mumpung salaki ibu khir, mun leuleus bere pita, mun kedul wae salaki taradek init berjamaah ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu. Dibere susu makalah ngagengel di imah. Kumaha pikiran anak. Ongkos salaki teh tita salat berjamaah kalah dibere pepentel. Nya kalah ngagantel atuh ceu. Aduh, ibu. Araya syukuran urang ka Allah dina ieu wengi alhamdulillah ngaji. Sok bacakeun kalimat hamdalah babarengan alhamdulillah. Ibu kadia ridho dipaksa ku paku, dibere duit kuku, nu naik motor ku paku, motor ibu di bensinan. Akang nu naik mobil bisi mah aya nu rombongan ibu tinu jauh ka dia diongkosan ku paku. Ibu merasa dirugikan tidak? Matak tong nyarekan ka paku bisi ibu teu kabagian hadiahna, teu kabagian santunana, teu kabagian ayeuna senekna. Justru urang berterima kasih ka paku, ka aparat desa, ka panitia nu ngayakeun ieu acara berkah pangajian ibu angkat di bumi ayeuna ti Allah diberi hadiahna dosa dihampura. Alhamdulillah. Suku dilengkahkeun kana pangajian mah lengkahna jadi ibad. Oh kompak. Lengan dikepatkeun kana pangajian mah kepatna jadi ibad. Bujur dicalikeun dina pangajian mah calikna jadi ibad. Calikna jadi ibadah, kepatna jadi ibadah, lempangna jadi ibadah. Nundutan ceuk saha taroskeun ka Pak Haji sebagai MUI desa teu aya hadis Nabi nu nerangkeun nunutan jadi ibadah. Ngacaprak kali ece datang bara-bara nu nundutan nu beunta ge can karuhan. Matak abdi mah punten Kang imah prasangka hampura abah abdi teh aslina teu bungah dipelongkeun ku abah. Teu bingah abdi dipelongkeun ieu kudu aki-aki. Gusti red ka dieu karolot red ka dieu pareot kumaha atuh ieu. Ieu MC tita tadi menit ngicep-ngicep ningali abdi. Aslina abdi mah Pak Haji Wawan teu bingah dipelongkeun ku Pak Haji. Geuning Pak Haji teh ka dia bilih lepat maksad jeung lepat tujuan. Ternyata Pak Haji semangat tita tadi teu ngicep-ngicep melong abdi. Si goreng dina hate mah ini ti imah teh lain rek ngaji, tapi karena penasaran hayang ningali abdi. Tuh udah keprok berarti nya. Tingali Pak Haji Wawan menikat gaya tara biasa na kieu. Cadu Pak Haji Wawan lamun kana rutinan dibatik di calana panjang tara. Kana rutinan Pak Haji Wawan di sarung, kadang sarung ge nupang awana. Kari-kari ayeuna bade ningali mu baligoh geulis ieu Pak Haji Wawan mah ngadak-ngadak make calana panjang. Bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibu anu butut jadi gelis nini ngadak-ngadak jadi modis angkat kana pengajian rutinan biasana make sarung jeung samping kari-kari ayeuna madakana muharaman bilih aya tepakan terbangan hadroh jeung genyering ieu nini meniningkah make celana legging tengingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini digegel ku anak kucing digegel ku eta nini make
tuluk-tuk ketuk-tuk. Jeung nu edan mah moal teu nyambung. Tadi ditage hidung sorangan. Abdi nyebut tuluk-tuk langsung jereng. Aduh, ece. Sok aya di lembur ibu di kampung Akang pengajian rutinan. Muludan. Yasinan. Sok sing tari Kang. Tadi lain ayeuna nyorat. Sok aya tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot. Ih, maknya nu maraot tarahlil. Tah ieu ibu-ibu jemaah aliran sesat nu kieu pakuwu. Nu maraot tarahlil, nu hirup arudud ngepluk. Pak Haji Wawan, moal ieu teh moal datang nu tilu moal. Aduh. Mohon aslina pakuwu ieu teh panggung teh terlalu berlebih. Oh, iya. Duh. Atuh da Pak Haji Wawan mah eueuh ka hidungnya. Kalau olohok we gerak. Allah, Bo. Iya wios nugikeun ka jam 12. Mun tepikeun ka jam 2. Mangga ibu wios. Aku mah tidak wios. Ngantai eta Pakuwu kabingah keur Pakuwu jemaah urang Sukajadi warga Pakuwu diajak ngaji tepikeun ka jam 2 ge luar biasa wios. Ih, resep tah nu kieu ciri ibu-ibu ra resep ngabohong. Geuning lengoh, Pak. Hai Pak Haji kumaha tuh lengkah tamu. Atos saeuceu ieu muji syukur ka Allah kakarek ngalenghoi ka ditu. Mang kaburu tamat geus rek eureun disusul ku ieu. Jang hei lamun rek mototong ti sisi bisi penyon ti dieu tah. Ieu ibu sadayana syukuran ka Allah bacakeun alhamdulillah. Kahatur nu dipihormat kersana pengatur acara MC na teh nu ieu. Nu ieu Pak Haji, Pak Ustad. Anehnya Bu, abdi mah kantenan ningali Bapak Majelis Ulama Desa. Yang namanya Kiai Ustad auranya terpancar. Beda jeung aura Pak RT aur-auran. Matak ngaranna ge RT ece, ari RT teh naon? Lain ari RT teh huruf. Hiji huruf, dua huruf, teu nanya singkatan abdi mah. Naros ge naon ibu ari RT huruf, hiji huruf, dua huruf, kepanjangan tina RT naon? Lain RT ripuh teu puguh. Matak baregang RT mah RW ripuh wae. Tingali Pak Ustad, Bapak Majelis Ulama Desa sarung BHS HD. Ieu ge pamere. Tak ibu gaya, ibu. Sok ayeuna ibu tuh anak ibu bisa ngaji, kudu bangga ti saha da lain meunang ngawurukan ibu. Ku ibu teh kapan teh bisa ngawurukan budak teh diserenkeun ka ulama ka kiai, cik atuh ibu teh sing mikir. Tah perhatoskeun kiai teh da pewaris nabi, satahun sakali mah teu rugi, papatungan atuh jeung warga, jeung rekan-rekan, mere THR ka kiai teh sarung BHS atuh nu 1 juta. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Pantesan di lemur abdi ayeuna loba kiai jujur. Geus kapitnah kiai tah kuno teu areling. Tadi Pakuwu disebut bau, abdi disebut gelo, ieu kiai disebut jurig. Jigana ieu dedemit yang ngajawabna. Ibu araya matak mending kali janten Pak Ustad. Betah jadi Ustad bang Ustad usaha tara anak deres aja. Tah matak ibu tanu boga budak parawan gerabikeun tuh hiji maka santri dah seueur santri di dieu.
Ulah lah cenah naon eueuh duitan santri mah cek saha ece. Justru lamun ibu boga minantu santri teh genah ngareunah ajaran. Santri mah diulik ilmu keur di pasantren sagala bisa mata geus rumah tangga teh teu hese ku santri mah. Mitoha koret di rukiah. Oh. Pamajikan goreng adat di adanan ece. Ieu makalah nu aya ngahinakeun santri deh cenah naon santri budug. Ari ibu tinggal di Bapak Majlis Ulama Desa menikat ginding ku panganggo, ginding ku ilmu ieu teh ngalaman bararudug. Pokokna mah kiai sadayana kori-koriah tukang ceramah mantan bararudug. Termasuk abdi Bu bisa kieu teh ladang masantren eti maknya ladang budug. Ngacaprak bisa ceramah ladang budug. Ladang ngaji di pasantren, ngan di pasantren ngalaman sok emut Kang Haji baheula abdi nuju masantren ari tatangga aya gaduh budak sakelas di SD teh teu masantren eta lamun abdi mulang teh ih cenah teteh jadi budug ayeuna mah geuning bisa ka ditu ka dia dipercaya aya nu hayangeun ngonang dipikir-pikir mah geuning budug-budug ge barorok ece di mana budug barokah yuk ngacaprak ngajawab teh aduh atur nuhun ya sadayana para panitia penyelenggara wabil khusus karena nungonang abdi teh Bapak Kuwu. Pak Kuwu teh tos 2 kali abdi ka dieu. Pas seep Covid, ayeuna tepang deui masih kene janten Kuwu. Sabaraha sasi deui Pak Kuwu? 6 sasi. Mudah-mudahan abdi jadi presiden. Aminan atuh cok. Kunaon abdi hayong jadi presiden bade ngangkat harkat martabat Pak Kuwu. Lengser Pak Kuwu jadi ku abdi jadi presiden. Pak Kuwu ku abdi diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Sadayana malam ini ulama umaro bersatu mudah-mudahan dia lemur suka jadi menjadi lemur desa anu subur tur makmur baldatun toyibatun warubun gofur. Urang tingali kala ibu dipengker sabab panitia tos ngayakeun ieu acara. Masya Allah sepandukna menikat lega benerna menikat gagah fotona keur calangap teuing ti mana manggihna cik atuh ulah nyang celing kitu nyalira Pak Kuwu teh kunaon atuh direnengkeun jeung Pak Kuwu foto ceh meureun aya kenang-kenangan kanggo Pak Kuwu tah aya nama ece da di dieu teh abdi rada keung foto ngan nyalira sabab ieu nu ngonangna Pak Kuwu berarti nu kena tanggung jawabna Pak Kuwu. Beres acara Pak Kuwu titip engal ampihan. Tilepan tong digoler-goler. Terido bisi dipentak kuno hadir engke dipake moe pare. Rekumana si foto abdi bisi abdi liwat ka lemur ayeuna suka jadi foto urang keur dipacokan hayam. Tanggung jawab Pak Kuwu tah. Puhun aca tablig. Sok atuh baca tablig tuluykeun yatim kecamatan kabupaten coba Pak Kuwu ilbar lamun kieu we wungkul gebyar muharaman tablig akbar tos we tong aya tanggal tong aya foto cekap kitu sepanduk moal mubah tahun hareup dipake deui leres teh Bu terima kasih ya para panitia moal aya acara sukses kieu tanpa ada panitia berikan tepuk tangan semangat untuk para panitia itu nu teu keprok berarti nu keheul ka kepala desa sebagai panitia hikmah tina muharaman ibu Bu araya keneh lanjut 5 menit deui sabab abdi bade teras angkat ka Sukabumi uyos teu naruskeun oge bade ka Pelabuhan Ratu enjing pagi acara di Pelabuhan Ratu wengina di daerah Provinsi Banten di Kabupaten Lebak di daerah Bayah. Doakeun ibu sing salamet. Da kedah nama aya ge jadwal abdi teh di Sumedang. Sambil berjalan ka ditu abdi bade ka Banten raos keneh ka Sumedang heula. Ternyata di dieu geuning kunaon teu ka Sumedang sepanjang jalan abdi mikir bari nepak tarang rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang. Kadia mah aya di Onang alhamdulillah ku Pak Kuwu nu ngeunangna kajeun abdi ceramahna teu puguh da abdi masok kieu ece kumaha lempengna huntu nu penting mah jadi doa ti sadayana
Tages goreng sangka eta mah mana anu bener nu eling atuh ieu warga. Bu, ieu abdi mah demi Allah ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit. Ngan mamanawian we jeung susuganan. Abdi wangsul ti dieu teh jadi namah-namah dulur. Urang hoyong seueur dulur tak kieu ngariung silaturah. Ngan abdi alhamdulillah ningali ibu-ibu nu paih dieu katawisna ibu lagi bahagia bisa tertawa hahaha. Ngan itu nu caralik di sakola komo nu beh ditu. Jiga nu keur laloba pikiran. Diuk nanyarane nyeng saya dina tihang ece. Bari mikiran naon eta jerona teh mikiran Mang Aang. Lain Aang Asep, lain Aang Haji nu aya dina pikirana, tapi Aang Suran. Padieu teh jemaah teh beda kiceupna jeung geus karolot, lain anak muda deui. Wajar lamun anak muda mah jaratuh cinta, nu geus kolot kieu mah keur jaratuh tempo. Matak Bu sakalian keur ngaji mah urang teh tong ningalikeun kapus. Peperihun atuh urang teh di imah mah loba hulang-huleng. Awas nu boga hutang balik ngaji hati-hati di jalan papangi jeung nunanya. Maknya Bang Emok nagih di tengah peuting. Makana keur ngaji mah tong ngalamun tong ningalikeun kabingung jeung kasusah. Yuk keur ngaji mah urang lobakeun sedekah. Kumaha atuh ieu hirup yeuh. Bu. Bulan yang sangat mulia bulan Muharram namina. Di sanalah di bulan itulah terjadilah hijrahnya baginda junjunan urang Nabi besar Muhammad. Ulang ngabahas hijrah na Kangjeng Nabi tapi urang hakikat tina hijrah Nabi yuk. Urang sama-sama dina ieu tas ngaji, urang hijrahkeun diri. Urang ku Sunda we lah Kang. Minal jahli ilal ilmi, nu tadina urang bodoh sing jadi pin. Nu tadina urang koret sing jadi bag. Nu tadina urang sombong sing jadi tawadu. Nu tadina kedul sing jadi get. Nu tadina akang ka pamajikan sok nyarekan ayeuna mah bahagiakan. Bu araya karena Nabi Muhammad akhlak mulyana syadidal haya wat tawadhu. Nabi Muhammad mah ibu ageng ka isin, urang mah hirup teh lain ageng ka era loba ngerakeun. Bener teu? Boga tanaga akang dipake sombong ka Allah, gaduh harta banda ece dipake sombong ka Allah. Ingat saur para ulama, harta yang kita miliki dibagi tilu, satu matrukun, aya harta nu bakal ditinggalkeun. Tong ayeuna ngebahas imah nu jangkung, tong ngebahas ayeuna sawah nu lega, tah nu dipake ku ibu kongkorong nu panjang, gelang nu 5 gram, anting nu 1/2 gram, meskipun ayeuna ibu boga ali nu 2 gram 1/2, itu matrukun akan ditinggalkan. Makana ibu kesempatan ayeuna komo keur Muharraman, bulan keneh Muharram, mending keneh kongkorong teh jarwal sodakohkeun. Kala seuri si Ucelin mikir, sok bu ayeuna yatim piatu seueur, ibu aya nu keur nyieun masjid, daripada eta kongkorong dipake bisi kalah maot ibu tipayun, bagaimana nasib nanti kongkorong ibu? Mending teh ayeuna gewat jarwal bikeun ka pasantren, bikeun ka kiai nu keur ayeuna nyieun lembaga, bikeun ka anak yatim piatu, ka jompo, ka duapa, berkah mangfaat ngocor pahalana keur ibu jeung bapa. Tong wa ka amin merena gencan. Insya mata abdi mah demi Allah bu asli, tapaku abdi mah teu boga kongkorong. Lain teu boga duit, da duit mah ge bakal meunang ti kuku. Maksakeun mameran abdi teh mampu kaduga meuli isuk ka ditu ka toko Mas Hari Dewi. Ngan abdi mikir 2 kali cak. Pun biang pun bapa selalu wasiat jeung amanat titip. Ieu pasantren nu meunang apa kapungkur ayeuna satekah polah ngadirikeun entong tepikeun ka ayeuna ngamajukeun pasantren menang proposal. Tah mending keneh ceramah. Engke balik di Sukajadi beulikeun kana keramik deui. PR tah. Pun lancok mati mekah ibu geus nelepon tadi. Mi cenah ke mah balik ngaji ti Sukajadi beulikeun kana gelang. Atawa kana kongkorong. Abdi mah kajeun doraka molototan salaki, balas kut setuju jeung teu rido. Moal umi mah moal meuli kongkorong ladang ti Sukajadi. Kunaon?
mikir 2 kali abdi masih ngora abdi geus kolot suami masih muda sieun abdi maot ti heula meureun di jero kubur urang yang jerikan kongkorong ladang ti Sukajadi nasib di jero kubur urang kasiksa jaba ku malaikat disiksa aja kongkorong kalaku salaki dipake kawin deui abdi maot aja kakarek make kongkorong 10 poe tuluy kapangi ku salaki kawin deui mas kawina kongkorong urang ladang ngaji ti Sukajadi jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti pertemanan yang menyakitkan tak eceta nu sok unggal poe minggu senam jeung si Besti paribasa disampun senam ku si Besti tuluy ngabaso jeung si Besti sagala jeung si Besti ece teh maot ti heula tah salaki teh kawin ka si Besti nu sok nyamper senam sia mas kawina eta geulang ibi Bu awas tas semaraman nu koret sing jadi bag aya di dia nu beunghar koret aya henteu sok sing tarik aya di dia nu beunghar sombong aya di Sukajadi nu miskin tapi loba omong nu bener hiji ge cek nu miskin teh deh cenah si eta mah beunghar ge naon koret deh cenah si eta mah beunghar ge sombong ari manehanana keur mah miskin loba omong barang bere tara init kana pangajian mulu dan rajaban muharaman udunan teu milu ari snack hayang 2 geura da sok aya nu kitu teh aya tuh jalmina ge di tukang dilipen cek ya Kang rupa taya nu kana disombongkeun geulis taya nu kana disombongkeun Bu tingali tuh lamun urang ngargap diri kapungkur urang keur ngora ayeuna geus kolot rupa berubah teu barobah teu salaki ibu tuh kapungkur pas nikah katingali ku ibu ganteng kasep ayeuna salaki ibu beki kolot beki kasep atawa beki kasap mata kakang naon sombongku kasap atuh sok boga tanaga manika teh hese ngangkatkeun leungeun 2 Allahu Akbar ori ngangkat barbel besi manika duga suku padahal dibere tanaga teh ku Allah bisa ngalengkah ari ka sawah jauh meuni mampu ari ka masjid deukeut ngadak-ngadak lumpuh aya nu kitu aya Bu aku naon si eta mah cenah keur ngaji teh hayu we sasalaman teh kau papangijeng jelema horeng teh boga ali 2,5 gram init ngaji teh hayu we gagaro deket BET da boga geulang hiji ini api-api ararateul maot mah ditinggalkeun ece leres teu tong boro-boro nu kitu ece we ayeuna lah baheula mah tu akang keur ibu bogoh ayeuna salaki enggal nikah maleman pertama saking cintanya maleman pertama tong boro-boro pas saya ibu jeung salaki hayang hitut ge diplastikan hayang kiih ditahan ayeuna mah tingali Kang liwat ka hareupeun salaki perepet mending ngahajakeun atuh diuk dekat sakit teh brot eta pas nangtung disengekon kana coli salaki dut cek salakina teh bari ngahulang anyir kenal pot bitu Ibu yuk tas muharaman akang tong kitu ayeuna mah urang ningali Kang rumah tanggi akang hoyong bahagia bukan karena loba dunya tapi ku akhlak anu muli harta makang kade ulah disombongkeun matrukun bakal ditinggalkeun bahkan kadu aya tarikun nu bakal ninggalkeun tak ece tita tadi nuangan naon eta nuangan naon eta boleh da matak boleh masuk gede hi mangkane ece teh awewe mah gede do dosa sabab awe gede dosa karena awe sok gede hilap ece lain gede hitut ya da gede hitut mah moal matak jadi dosa tak ece eta boleh nu dituang ku ibu lepet nu kali cangkangna berarti geus di lahar ku ece hok ibu datang ka bumi balik ti dieu teh ku sial mules patuangan anterkeun cenah tah ka WC ibu teh cinogo na WC ece cik eta geus dikaluarkeun ek lepet deui ek boleh deui moal kokotor nu aya geus diprocotkeun teh ku ece kumaha cek kokotor teh bye-bye dunungan sampai di sini pertemanan antara boleh dan dirimu tarikun encan ge urang ninggalkeun geus ditinggalkeun bener teh Bu naon atuh nu mangpaat harta banda urang ma'budun nu dianggo ibadah sok diantaran ibadah sedekah jariah memeh urang aya di alam bar tongsom tongkor jalma korete
teh heula capek meregehe capek mikiran Yakul wae balikan ya jalma koret teh meregehe hare semere hayangna nyambung embung sideka ku sababnya mening dan imah jengaga desa nu gede sawah nu lega kebon anger geus maot mah dikubur di kebon diasupkeun kana jero naon taneuh naon nu rek dibawa maot teu aya salaki kasep dikantunkeun pamajikan gelis ditinggalkeun Pak Bapak parah jadi welesot Bu Pak dah heuy aduh Gusti kalah di sora di leuweung meuni keung sora jin Pak Bu kade ulah som urang teh sing janten jalmi tawab tinggal di Siti Khadijah hoyong ibu bahagia rumah tangga juga Siti Khadijah tah Kang bojo akang teh hoyong bahagia berarti akang tas muharaman teh nosok nyarekan ka bojo teh aya nama eureunnan bahagiakan ari keur engal nikah da geulis keneh ku akang moal peuting dikeukepan ari ayeuna sakali malam Jumat pamajikan geus peot lain dikeukepan kalah ditapakuran pamajikan pun hatinya pura punya perasaan salakina teh ya Allah pamajikan teh kalah juga kunti susu ditoel meuni teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu kan bekang hitung-hitung ngagegel baso urat we Kang lah atuh da ceuk punten Bu tingali Kangjeng Nabi nu nyontohan Kangjeng Nabi kunaon Siti Khadijah solehah karena ada didikan dari sang suami berarti nu kudu panggeulana soleh teh saha salak lamun akang pamajikan sudah berubah rupa ulah pindah ke lain hati neangan awe nu kadua servis nu aya ieu mah pamajikan pinu ku kokoloton amok-amokan mojarkeun teh cenah teu bisa dangdan ih ari akang perlu Bapak ketahui cantik itu perlu modal. Kakuping ku akang, katingali ku soca akang, iya nu keprok teh korban. Atuh akang teh mikir gerasok daripada duit dipakai meuli udud sapoe menikat 2 bungkus, dikenyot ku sorangan pamajikan mah teu milu ngenyot. Yeuh Kang bahagiakeun daripada pakai meuli udud bikeun duit ke pamajikan jeung meuli skincare. Setuju? Ieu mah pamajikan geulis mengkening awal ti awal akang nikah jeung bojo nu ayeuna nu pertama tepikeun ka ti angka 0 tepikeun ka angka 10 teh ieu yang punya jasa daripada geus pindah rupa geus awan rupa neangan hiji deui awewe jadi 2 samaruk rek bahagia teu adil juga Kangjeng Nabi mah teu bisa kitu mah Kang nu aya mah kalah loba pasea kasiksa bener teu tinggal ditatang abdi ge nu kolot jeung nu ngora unggal poe pasea we silih tonyok gerlut silih gebug, silih dudut, silih jenggut. Kunaon saya eta nu kolot jeung nu ngora parasea. Si horeng hiji Bu. Kunaon parasea marebutkeun kanyaah ti salaki. Pakowo naon ieu? Nah ya coba rebutkeun nu kitu patut. Pohara pararah ieu. Daekan. Merebutkan kanyati salak sabab salaki ibu teh ibu kita teh perlu suami anu jud gede kanya gede perha tanggung sokang ayeuna mah akang tas muharaman sing tanggung jawab ka bojo pamajikan tong dihianati tong dinyenyeri tong dilukai tong disakiti hak suami ka istri menghormati dan menghargai well
bahagiakeun Kang Bojo tas muharaman tong digawekeun. Well, ibu ge kudu mikir cicing harga diri awewe. Keh heula, well keh heula can tamat. Ibu teh menikah capek gawe unggal borang unggal peuting. Yuh, aya nama ibu teh hak bahagia. Gegerok, masak, ngepel, nyangu, nyetrika itu bukan tanggung jawab ibu, tapi kan Kang ngasuh bukan tanggung jawab awewe, tapi tanggung jawab salaki nu migawe. Geus anjing mah ece merdeka caricing tong ngararejo. Da eta teh kewajiban salak. Kunaon geuning akang kitu Kangjeng Nabi? Pangna Siti Khadijah ayeuna sae budina, sae parangina, sae akhlakna atuh dak didikan ti Kangjeng Nabi tarawantun ngadamelkeun, tarawantun miwarang akang ge enyeun mah tong nitahan pamajikan, tong ngagawekeun, komo buburuh ka ditu ka sawah batur ngaremet jeung tanur, tong boro-boro kitu digawe di imah ge ulah da lalaki. Ingat, awewe bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Akang tak mikir tas muharaman, ulah hayang udud wungkul karik ngiot, ulah hayang make baju karik rap ngisri katara. Ieu mah dahar hayang karik ngahuap, baju hayang karik rap. Ari pagawean udud jeung ngusep buburuh tara. Aya nu kitu disuka jadi. Salake nu kitu aya. Duakeun sing buru-buru paeh. Tas muharaman teh simpaeh kedul na ganti ku daek. Oh, Kang Bu cicing ulah ngabagikeun snack. Ih pangna Kangjeng Nabi mah bahasa santun ka bojo. Ya Humairah, wahai cintaku, wahai sayangku, wahai bidadariku. Pernah ibu disebut kitu ku salaki. Nyamu ada cenah ge hideung. Merencek salaki teh ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Muhun Nabi ka bojo ka Siti Khadijah, ya Humairah, diwalar ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Panes Kangjeng Nabi heula suami nu ngahargaan heula Kang. Akang ge engke kitu ka bojo teh hargaan heula pamajikan ku akang piheulaan. Ya Humairah. Cak ibu teh, ya tukang macul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas akang kunaon ka dihormati dihargai, karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, berarti pamajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaan. Osok ibu nyeri hati ku salaki. Osok ibu jeung salaki pasea tepuguh-puguh. Osok parea-area omong. Osok jamedud teu kurah karuh. Tapi sok akur deui. Tah, abdi ge osok. Ulah majarkeun paku abdi disebut ustadah ku batur dah, da ku salaki ge tara disebut ustadah. Abdi rumaos ageng dosa ece. Balik ngaji ti Banten salaki kalah molotot. Teu bisa ditanya jemedud teu puguh-puguh nya nyeri hate urang teh asa teu dihargaan. Ditaros abi kunaon baeud wae ka Umi hoyong kopi. Teu. Yong nenen mung. Hoyong naon atuh? Hayang jujur Umi tas di mana mani 2 poe kakarek balik tos ngaos da tebih ti Banten mah. Pasea tat paku teu percayaeun. Bohong, kunaon bohong? Nak nya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat. Tak punten paku. Nitip abdi mah tong nyeun papisaeunan pipaseun deui. Nya daripada abdi engke kudu pasea jeung salaki. Ning ribut teh jeung paku. Sebab abdi rada bingung, tong boro-boro berkat yakul ge teu namah-namah ti tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, ibu deui punten Bu, urang hoyong ngareuna hoyong geunah hayang tumanina, hayang barok. Duh, boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah. Pamajikan carang reuneuh kolor teu oleh baseuh unggal peuting ngeureuyeun. Ulah sampaikan ke hal terjadi ke akang jeung ka ibi nu ke rumah tangi nyorang Senin kabancen salasana langsa Rebo nomor Kemis ngalengis Jumaah tu genah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 genep belas pamajikan leweh di imah teu boga beas jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah bayidag irung mepeg ceuli budeg lengkah gejed awak geyebed mata ruseb anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisu nu awewe conge ripuh kapan aja ibu
Yuk matak titip orang hiji iman sing kuat nu tadi deui kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang bakal maut geus maut putus semua amal kecuali tilu, hiji sedekah jariyah, dua ilmu anu manfaat, tilu doana anak anu saroleh. Matak cocok dina ieu wengi sadayana para panitia didukung keluarga tos sarodaqoh sakemampuanna. Aya kulub suuk, aya sopan boleh, aya sopan cau abdi ge tadi disuguhan di bumi mahaji tapi teu acan dileut teu kaburu ece padahal kabita abdi teh hayang suuk jeung boleh. Mata kapunten paku bisi susu sesa keresekan kan ditukeun kana mobilkeun peperihun ngantosan yakul namahan eueuh wae ta ieu we nu aya ibu meninang teli cenah kana yakul muhun asli atuh Bu abdi red kana kopi tarang ngaleut komo susu dan susu mah bukan untuk ibu-ibu tapi susu mah untuk bapak-bapak gitu cok geuning ibu ge da balas ku capek gawe bade ti berasa teh teu kaur budak leutik ibu nyaring keur tibra eceuk bobo teh pan ibu nu gugah pasien pepentel susu ngaginyel budak teh betah kecet teh darehe bapak nami luleweh orok jabrik ngagoak wah cek bete ganeng bapak cenah sok eta sebelah deui ngangur sok parasmanan jeung budak tah mata kakang geus nyaraah ka bojo teh kitu akang sok tingali awe mah tingali kang akang awak badag awe akang begang eleh keneh ku awewe nu begang lalaki nu genut leungit tuh pabinsa aya tadi ditu pak kapolsek gaduh pangkat jabatan palang hiji palang dua ibu mah palangkakan pabinsa ece mawa pistol senjatana anger eleh ku awe mah bukti ibu mah awak begang bisa hamil akang mah awak badag boro-boro 8 bulan sami uge teu bisa mata kang sing nyaah ka bojo teh cek araya ibu ge kedahnya kedah menghargai suami tas ngaji muharaman syukuri nikmati nu aya Bu ulah nyalahkeun ka salaki tingali watir salaki teh meni geus jiga ranginang bubuk unggal poe tenaga dikerahkeun jang neangan nafkah untuk membela anak unggal init isuk-isuk ti imah buburuh nyawah di sawah batur bari duduk kuy geus butuh tonggong hideung suku jebrag mangul naon ce mangul doran da pacul nama ditungtung nu dipanggul mah naonna sok ibu teh hoyong barokah marumah tangga tas muharaman ibu nikmati nu aya syukuri nu aya ulah ningali tatangga nu loba harta dan nu loba harta ge can karuan hidupna bahagia betul sok cek ibu teh si eta mah cenah mani jiga nu bahagia hirup teh ari kitu kumaha cirina bahagia pedah we eta cenah unggal poe daharna di rumah makan ampera rencang sangun ge meni lauk nila caina ge aqua gelasna pisensa tiungna ge menikat beda-beda rupa-rupa merekna ge aya Joya aya Eljata jeung gelombang cinta sarena ge dina kasur busa nu merekna Alga padahal mah ibu kunon eta begang awakna teu bahagia rumah tanggana kasiksa da salakina kagoda ku awewe SMA rungkad besti hirup kitu mah ibu hayang boga emas ku salaki dipamalikan unggal poe emas tapi salaki selingkuh jeung ceu imas moal bahagia bener teu Bu mending keneh jiga nini jiga aki sanajan nginum cin teh bari nu kamari tapi kalau suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy ada matak syukuri apa yang hidup adalah muhun salaki mere napakah 10.000 saminggu alhamdulillah kitu we solehah mah 50.000 sabulan alhamdulillah berbulan-bulan salaki balik ayeuna ti panyobaan bahkan ayeuna teu uih-uih da keur ayeuna usahana jauh eta mah ulah macakeun alhamdulillah bacakeun ina a atau ina kal kausar Gusti salaki buburuh innalillahi cing bener ari eueuh areling teh salaki usaha innalillahi cenah akang teh menikat loba pisan ujian cobaan godaan para rusing ieu Kang hayang leungit ka pusing mah kieu tah solusina init obat galau ngaji obat bingung kompak rariweuh cara rape para rusing nyeri hate salaki leungit teangan emaknya salaki leungit pangajikeun mapai-mapai jalan
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok ibu bapak sing janten ahli surga, ibu sing jadi ahli surga siga situ Khadijah. Kumabu hijrahkeun yuk ayeuna dina rumah tangga we abi bahagia dunia jeung akhirat salaki jeung pamajikan. Ibu senangkeun salaki ulah ku materi ibu mah tuh salaki teh ku bahasa. Ieu mah balik ke sawah salaki di poyok jiga barongsai jeung. Engke mah tong kitu tas semua raman magewat ibu teh dangdan ngajemput salaki nu tas datang ti sawah. Lamun salaki datang ke heula papakeun tepi kalawang sokang urang akurkeun kitu teh boga pamajikan engke butuh hate anu senang dibarengan ku senyuman osok tara watir ningali salaki menekat pinuh ku kesang jeung kulutak ulah ayeuna dipoyok ku aca teh gawat aca teh tuluy udaran bajuna tuluy susutan kesangna dihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara akang bade ngaleut heula akang bade tuang heula akang bade ka kamar heula akang bade ka jamban heula osok tara ayeuna mah osokkeun uih ngaos ibu pandai menyenangkan suami hiji hayang jadi ka surga ibu ku bahasa ngobrol ka salaki ulah bari popolot sok aya Kang pamajikan sok popolotot ka salakina ngobrol ieu mah bari sosorong jamot jamed bakat ayeuna mah engke ibu amalkeun ladang haji muharaman ti suka jadi datang ka bumi ibu hareupeun salaki kudu alus bud bahkan ibu engke datang ka bumi hareupeun salaki kudu daek ngadang danan diri ladang haji ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak bedul salaki ge lain atohon sionon dungkuk dangkak teu pararuguh kabayang can asup ka jero ieu mah lawang panto ibu geus kieu badul cek salakina teh itu aya bakakak hidung keur hidung teh tutung deui naudzubillah kemet kade bu hiji amal nu bakal teputus dugikeun ka akhirat sodak dua ilmu anu manfaat tilu doa anak anu mata kade ibu tanamkan anak dengan pendidikan agama ulah sampai kayeuna sok HP magaduh tapi ulah dugikeun ka kieu HP elit ari ngaji sulit ilmu TikTok arapal ilmu tajwid gagal da ieu nama TikTok teh ece merajalela tuh sugan teh baheula we ungkul TikTok teh ayeuna ge wah makin ceuyak ngan beda ayeuna nama TikTok teh di jogedan baheula mah TikTok teh di lebuan sugan teh tengah Bandung anu aredan teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tilu doana anak anu saroleh. Mudah-mudahan pala putra urang sadana sing saroleh sarolehah. Barokah urang ayeuna ngayakeun di acara sedekah pangaosan silaturahmi. Urang tujuanna ulah karena jalmi tapi kudu karena Gusti Allah. Supados naon nu'tihi ajron adima. Allah memberikan pahala nu berlipat ganda. Utamina khusus kanggo para panitia. Terima kasih banyak untuk semua jamaah nu hadir dina ieu wengi. Urang parantos dikumpulkeun di Sukajadi di bawah tenda syariatna menang panitia. Hakikatna urang dikikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang jaga dikumpulkeun dugikeun ka surga. Amin ya robbal. Uih ti dieu urang sing karenging ilmu anu manfaat. Arangkat ti bumi akang jeung ibu ka dieu mudah-mudahan sing diharapkeun dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Tong nyaah ibu ku sedekah alit ageng ku Allah bakal janten ayeuna dandanan mana qosol malun min sodakotin bal yazdad harta yang kita sedekahkan moal matak ngamiskinkeun moal matak ngarugikeun moal matak ngabangkrutkeun justru anu usaha ibu anu loba dunia sanajan ibu ayeuna nu miskin bari maksa disodakohkeun tapi ikhlas dina hatena insyaallah bakal ditambah rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jamaah sadana hadirin rahimakumullah, terutami kanggo Bapak Kuwu sareng sana aparat desa reng-rengan aparat desa anu aya di Desa Suka. Jadi mudah-mudahan dina ieu wengi ieu urang ngayakeun acara muharaman bil barakah kanggo sadayana pengurus desa
Sadayana jamaah nu hadir dina dinten wengi ayeuna mudah-mudahan urang ku Allah dipasihan rezeki anu ageng halal bari barokah sadayana. Amin ya robbal alamin. Tu geuning jurig mah geus carangkat ibu kadari tu geuninganan diuk deui si jurig teh sionon. Da jurig masuk sionon ku doa matak baralik we teh heula jurig mah diuk deui teh tulus. Mohon matak awas bisi di dia ibu nu keur ngaji uhit ti payun acan doa tong salah eta teh ngaranna mingat pasti aya jurig jajan sosis bakar di ibu lanjut mudah-mudahan sadayana nu hadir utamina kasepuhan guru urang nu diparayun yuk ibu nabi tos taya titip ala ulama warasatul ulama pewarisna man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dahul jannah. Nu cinta ka ulama sami jeung cinta ka nabi, nu cinta ka nabi sami jeung cinta ka Allah, nu cinta jalmi sadaya ka Allah dahul jannah jamina surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan abdi angkat kapalihan Banten disehatkeun diselamatkeun di perjalanan. Urang sami-sami dikumpulkan ketika urang wafat menuju ambang kematian. Urang dimautkan ku Allah dalam keadaan maut husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Budak koyong saroleh-sarolehah ulahnya ka madrasah diniyahkeun kapaudkeun geus dewasa ka pasantrenkeun. Aya putra ibu nu di pasantren. Alhamdulillah. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna. Jung teang sina balik da geus wengi ayeuna mah ece di abdi mah tos aya budak di SD teu aya budak di SD wayah kieu ada moal nyararamung jeung nu teu areling mah ece indungna hahahi budak nama ceurik tuh di sakola susulan aja susulan abdi mah teu lepat narus ka ibu teh aya putra ibu nu masih di SD ayeuna cek ibu aya jung tareang yuk terakhir eling-eling dulur ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu horeng maut ngado borosok di poho datang na teu mere ngageretek taya berang taya raja taya di mana ajal gesumping teu menang tempo anak king orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa apa kuwu aya pakuwuh mati cenah Gusti ngajentul bari kumis ageng eco mun aya mudah-mudahan sadayana urang diparanjangkeun yuswa bari tiasa istiqomah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Cipeujeuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan pepeujeuh pamimarulih ulah ngupat ka awanan sanes hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan buah kaliki mesana di parapatan mun pakuwu ngaku cinta ka abdi wayahna sing daek ngaberkatan. Sing tarik. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Kuwu, abdi sanes nyuhunkeun tapi ngawartosan. Pokun taroskeun ka Kang Haji Uyun, margi Kang Haji Uyun di antawisna wali santri alumni karsana Kang Jajang, aya Pak Haji Otong jeung Ajam. Ngaraosna teh dipun Bapak di ditu di Negla di Pasantren Al Abror Kecamatan Cineam Desa Cijulang Kabupaten Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah tos nararika ieu mah tos garadu putra Jajang nu teu acan mah. Tah itu Kang Uyun masuk terangeun abdi ti mana-mana ku panitia teh sok dibahanan pakuwunya nu atos mah kitu. Mohon tara elat aya biasa karung nu biasa mah kitu. Cenah pakuwu teu biasakeun ti ayeuna. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi perbanyak maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Sing tarik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.